Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kazat nu maha agung. Ar-Rahman sareng rohimna. Urang sadayana tiasa riyung mumpulung di ieu patempatan dina rararaga. Sholawat sadra salam urang curahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun kasadayana anu atos nyempetkeun waktosna kanggo kempel sasarengan di dieu. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, waktos ieu kuring bakal ngabahas biantara anu dijudulna kumaha ngajaga kabersihan. Umargi sakitu payus pisan upami urang tiasa ngajagina. Kumaha carana ngajagi sareng nyukuran nikmat sehat? Contohna, maresihan awak, maresihan kuku, nyikat waos anu rutin. Nah, eta mangrupakeun contoh ngajaga kabersihan. Sabab bersih teh mangrupakeun sabagian tina iman. Lamun saupami sadidinten urang tiasa ngajaga kabersihan, insya Allah awak urang oge bakal sehat sarta dijauhkan dina anu ngaranna panyakit. Sarta awak urang bakal bersih atanapi jauh tina kokotor sareng lingkungan di sabudeureun urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan sangkan hate urang oge jadi bersih. Umargi kitu, hayu urang sasarengan ngajagi kaberesihan bumi katut buruana sewang-sewangan. Oge sasarengan gotong royong maresihan sarana umum sapertos jalan, pancuran, sareng solokan. Hadirin nu kusim kuring dipihormat sakitu anu tiasa padugikeun. Hapunten bot bili aya kalimah anu matak tu geunah kana manah nyentug kana kalbu. Mudah-mudahan urang salawasna kalebet kajalna nu tiasa ngajaga kabersihan margi saur katerangan oge kabersihan teh bagean tina iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.